Para mana karyawan lah. Ayo marisa tempat. Bola yang teka dia. Oke, bos. Wah, udah bos. Cuma karyawan sehat. Alhamdulillah, sehat bos. Sehat. Duduk. Bos, siap. Berarti itu karyawan. Siap. Pak bulan pula teka dia. Oh, sibuk pak ya bosnya? Alhamdulillah sibuk. Kebetulan saya dari lor tadi lewat tadi ya. Bising iya karyawan te boroga ya. Peduitan itu boga duit itu aya sedikit rezeki dia. Bo, hatur nuhun bos, hatur nuhun. Kumaha sarahat? Sehat apa? Gara rentil amat tara rejos deh. Kumaha enggak? Mas ngangkutan batu. Oh, bagus. Nah ini raya tarang ngian eta jembatan. Kisuk ke jadi. Besok baca naya alat kudu meli alat lah. Sore keur dikirim di ditu. Kira telepon eta karyawan lain. Yang kirim hari tamilat besok. Justru ka dieu eta kula mampir ka dieu. Nek pangsiarkeun karyawan gitu maksudna. Iya baik bos. Cek saya ya nya. Saya meresolusi ke bos. Masalah karyawan anu separo, anu bahan menyusul, serahkan karena karyawan anu di dia nyiar. Gitu. Jadi bos mah atau nyawa tenang baik. Penting mah duit, gaji piaja lu ngagaji karyawan anu lain. Inti nama kieu nya ukula pagawean di dia diserahkan karena kakak. Nyain. Kakak Karena iya baik. nya ku kabehan baik gitu maksudna. Nya da urusan duit tenang. Kakak nyer deui ieu baturan Ade. gawe di dieu. Ya ade. Soalna pokoknya ieu rek dibangun-bangun ukula. Atau pokoknya mah saya mahnya karyawan anu di dia ulah sampaikan istilahnya karyawan anu gawe di dia eta tinggal ngarit eta diambil alih misalkan bos mawa karyawan ti ditu Moal, tenang. dia mah pasti dik deta kacam. Nya moal. Jadi kieu bos saya mah hayang memperdayakan penduduk anu aya di dia tah supaya gara rawe anu ngalangur eta. Cocok. Bos, kira-kira iya planning pembangunan eta naon baik kira-kira Anu ditamakeun anu diutamakan. bener. Jadi inti nama ieu nya pokok utama nama Ya, jin jembatan ejeng nyebrang baris tamu-tamu gitu maksudna. lamun bisa mah bos ya disegerakan. Nya eta diutamakeun. Soalnya geus pengunjung iya eta geus berdatangan. Disegerakan pokoknya. Nya soalnya eta karena kepikiranna keur puting doang. Ya. Maksudna deui ejeng kolam renang antara anak-anak ejeng dewasa gitu dibedakeun. Ejeng flying fox eta deui. Ejeng kumanya loba keneh sebenarnya mah. Ya siap. Ieu sisi-sisina maksudna kudu diberonjong, Ah. diirigasi gitu. Ya benar. Paham? Paham. Cocok. Cocok bos, cocok. Ya kumaha bos? Butuh peralatan berat ya. Maksudna alat berat. Ya. Maksudna alat berat. Utama beko gitunya. Atuh gampang dah mah. Teu kudu dipikiran. Soalnya ieu proyek-proyek besar-besaran. Jadi alat berat mah atuh pasti aya diayakeun ku kula ge. Soalnya kula ge geus mikir matang-matang. Kenalan. Ayo bosnya. Ya. Woi. Mangga calik. Punten. Geser. Yo, geser. Bos, ayeuna nya tumben karumpul kieu. Biasa jadi kieu yo. Ieu aya penambahan rencana ieu nya. Rencana aya penambahan bangunan. Jadi ngabutuhkeun jembatan ejeng kolam renang. Jadi eta karyawan eta tadi nu diomongkeun butuh alat berat. Itu butuh alat berat semacam beko, doser gitu. Bos, masalah eta mah alat berat. Aya di PT urang ge, loba hayang naon, beko aya, slender aya, molen aya, alat konstruksi mulai di loba. Sorangan tepat ya pas ngobrol di urang lah, bakal jauh-jauh, pasal kitu mah biaya sebenarnya bisa diatur pokoknya mah. Lain ieu tengah bebankeun.
Pasti bos, beban pikiran, nong tak bos tuh dibayar karena pula karak beban, atau mau dibayar atau itu beban krono, lu itu mah. Bos, perlu diayakeun eta model TC barang. Nah, TC untuk ngangkat-ngangkat. naon di TC rem, naon TC pengangkat alat berat eta arana rem lain TC. Rem itu warna celana tah. Krim. Rem tama kredung ya makana bos kau kasopan sekali ngomong kena krem kena krom tukahar diaing ayo na sorangan alat tukar itu Loba alat mahal alat naon. Ingat sebutkeun bae di PT. tadi tadi disebut kan Aya, hain bara biji, saker 10 lagi ditampung ku urang. cocok nyeci bae cocok Bos, ieu sameme alat berat diturunkeun, urang hayang cek lokasi heula. Soalnya eta alat berat kan kudu butuh jalan gede, karena ge lokasi penyimpanan nu gede. Kan eta alat berat bawa TKB piraku yo. Tempatna sempit mah garati pasti. oke siap 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 ayo survei lokasi Ayo. ayo karyawan Ayo. ayo ayo karyawan semuanya ikut bos jadi kieu bang alat berat eta ulah jalan ditu soalnya jalan ditu ngalewat jembatan kunaon tah ulah soalnya bising rubuh eta jembatan emang tadi nage rubuh jembatan mah maksudnya bising roboh gitu kayak lep Ambrok gitunya, Bos. nya gitulah lewat itu kan dia maksudnya paham tak Paham. ai jadi gini bang Ya, keadaan jembatannya nih kayak gini udah rapuh nggak layak dipakai untuk kendaraan ini mah alat berat maksudnya bisa roboh ini mah. iya makanya saya usahakan abang lewat situ alat beratnya lewatnya Alat atas. iya campur aja ya ngomongnya ya Ya, jadi kio usahakan eta alat berat beko nah lewat itu sawah jadi nublah ditu eta agak dikeruk limbahna ka ditukeun soalnya eta nek dijieun jembatan Oh, eta nu dikeruk eta nek dijadikeun kolam renang gitu paham paham. jadi nu bakal datang mah instruksina ulahna urang aya instruksina na iya Tangan kanan. tangan kanan gitu nya ieu mah sa ukur nuduh-nuduhkeun doang maksudna kitu Ayo siap, hari orang mah gampang kalau mana ge, yang penting mah lokasinya jelas, jalannya jelas, atau lingkungan jelas, atau orang mah bisa. atunya serba jelas ya mah dong kehidupan Pasti. come here siap bos nah ieu tangan kanan urang kenalkeun nu tadi di ditu Pan, Tadi dinya di pendopo. orang mapan sebagai konstruksi bangunan. jadi engke mah kadi bae nya ka tangan kanan Siap. Laksanakeun. Nggak sayo orang mending balik ke pendopo ja orang ieu na lahan geus jelas kieu nya kurang geus dituduh-tuduhkeun geus mending ayo balik ke pendopo Bang kieu bae nya diadakan waktu geus burit urang sore ieu naik ka ieu Australia jadi urang terakhir ieu naik nunjuk-nunjukkeun nu bahan dijadikan kolam renang eta jeung jembatan jeung plain pok. Oke, siap, Bos. Siap. Jadi ieu posisi ieu nu paling luhur. Jadi eta jembatan ieu video supaya katiku paling luhur. Ulah enak-enak soalna palepas cai gedena jeung plain pok. Tariknya di ditu di titik awal nu paling luhur di ka dieu. Plain pok. Siap. Kolam renang dia teh pendek. Eta nu pikeun dewasa, ieu nu pikeun budak leutik. Oke, paham. Bos. Jadi iyo irigasi iyo beronjong bae. Siap, Bos. Siap. Siap. Sampai ke ditu nya. Siap, Bos. Kaditu. Ya. Coba nu lain, karyawan nu lain, panggil kabeh ka dieu. Siap, Bos. Bos, ya. Jadi kieu mun sorangan ditu naon aya obongan naon bae kana ieu ngomongna. Soalnya sore ieu urang nek berangkat ke Australia. Bo, mau nyarana hoja jong, babe jage. Ya, orang pamit ya. Siap, Bos. Hati-hati. Wi, Siap. Tam. Kudu nurut kana urang.
karena orang dia atau dipercaya ku bos, tapi orang gak mau maneh kan sorangan setiap pegawai ulah mau maneh lamun cek orang kudu eta nu digawean gawean ulah mau maneh nya Siap. karti mak Yo, duit yo karte. duit oh tekati duit tenang ulah duit bae ieu mah kamari duit ieu mah duit deui can gawe geus tenang nya Yo. mas kayak gawe